Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa tepang di dina pangajaran bahasa Sunda. Pangajaran bahasa Sunda nincakana materi aksara Sunda. Hayu urang diajar sasarengan. Sataacan urang nincakana materi, urang kedah mikawanoh heula kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya nyata mengidentifikasi bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya, menyusun dan menyajikan teks aksara Sunda dengan memperhatikan ketepatan bentuk dan kaidah penulisannya. Salajengna nyata tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran materi bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya, serta dapat menyusun dan menyajikannya dengan memperhatikan ketepatan bentuk dan kaidah penulisannya. Hayu ayeuna urang diajar ngeunaan aksara Sunda atanapi aksara Sunda kaganga dibagi kana 5 bagian. Anu kahiji nyaeta aya aksara suara, anu kadua nyaeta aya aksara ngalagena, anu katiluna nyaeta aya rarangken, anu kaopat aya angka, sareng anu terakhir nyaeta aya tanda baca. Urang bahas hiji-hiji ngeunaan aksara Sunda kaganga. Anu kahiji aksara suara. Naon sih anu dimaksud aksara suara teh? Nah, di dieu aksara suara nyaeta aksara anu ngabogaan sora vokal. Jumlahna aya 7. Jika naon wae nya? A, E, I, O, U, E, E. Sakali deui A sapertos kieu bentukna E, I, O, U, E, E. Ya. Biasa diapalkeun pangintennya. Aya 7 rupa dina sora vokal. Salajengna urang bahas ngeunaan aksara ngalagena. Naon nu dimaksud aksara ngalagena? Nyaeta aksara anu ngabogaan sora konsonan. Jumlahna cenah aya 25. Namun ieu teh dibagi-bagi deui. Urang bahas hiji-hiji pangintennya. Nah, aksara ngalagena di dieu aya kaganga, caja, nyata, dana, pabama, yarala, wasaha, fafaka, kaza, kasya. Aya 25 gitu ya. Namun saurna tadi dibagi-bagi deui nya. Nah, ieu aksara ngalagena teh aya aksara anu pikeun nuliskeun kecap bahasa asing. Aya 5. Fa, faka, kaza. Aya 5. Teras aya aksara tambihanana. Aya 2. Ka sareng sya. Nah, aksara ngalagena ieu nyaeta ngabogaan sora konsonan. Namun sora konsonanna dina aksara Sunda mah ditambihan ku vokal A nya, ditungtungan ku huruf A gitu. Benten jeung konsonan anu di Latin gitu. Salajengna aya rarangken aksara Sunda. Rarangken aksara Sunda aya 3 bagian. Aya rarangken anu disimpenna di luhur. Teras aya rarangken anu disimpenna sajajar. Teras oge aya rarangken anu disimpenna di handap. Naon sih fungsina rarangken? Fungsina rarangken nyaeta lambang pikeun ngarobah sora vokal cenah.
gitu. Nah, ini orang bahas ngenaan rarangken luhur. Di dieu dicontohkeun dina aksara Sunda ka. Ya. Aksara Sunda ka, aksara ngalageuna atanapi konsonan ka, tiasa rubah jadi i tungtungna. Ieu tiasa rubah jadi i upami nganggo rarangken luhur panghulu anu disimpenna di luhur huruf konsonan aksara Sunda. Terus aya pempet ngarobah sora a jadi e. Ya. Terus paneleung ngarobah sora vokal a jadi e. Hampir sami jeung pamepet, namun dina paneleung mah di dieuna teh aya di tengah-tengahnya gitu. Terus panglayar fungsina kanggo nambahan konsonan r. Terus panyecet nambahan konsonan janten aya 5 rarangken luhur mah. Aya panghulu, pamepet, paneleung, panglayar jeung panyecet. Mangga langkung saena urang perhatoskeun heula tayangan video kumaha sih carana ngalarapkeun rarangken dina salah sahiji kecap. Mangga. Ayeuna urang nyobian ngalarapkeun kecap nganggo rarangken luhur. Nganggo rarangken luhurnya dina kecap kahiji nyaeta contona dina kecap sapi. Kecap sapi asalna tina kecap sapa. Upami hoyong robah kedah nganggo rarangken luhur. Kumargi ieu a hoyong robah janten i nganggo panghulu nyaeta rarangken anu ngarobah a janten i. Ina sapi. Tuh. Anu kadua, contoh kecap anu kadua nyaeta dina kecap meuli. Kecap meuli asalna tina kecap mala. Robah janten meuli upami nganggo rarangken luhur. Rarangken luhur naon wae? Urang serat heula. Ma'ana robah jadi me. Nganggo paneleung. La robah jadi li. Nganggo panghulu. Kecap ieu robah janten meuli. Oke. Contoh anu katilu. Contoh anu katilu dina kecap jangji. Jangji asal kecapna nyaeta jaja. Jaja kumaha aksara Sundana? Ja. Hayu urang rarangkenan. Kecap ja ditambahan eng. Janten kedah nganggo rarangken panyecap. Kumaha panyecap teh? Tandana nu di luhur buleut. Ja nu kadua robah jadi ia na teh. Nganggo naon? Nganggo panghulu di luhurna. Nah, janten ieu teh kecapna nyaeta jangji gitu. Oke, salajengna urang bahas ngeunaan rarangken sajajar. Rarangken sajajar aya 5 oge. Anu kahiji paneleng. Paneleng fungsina ngarobah sora vokal a jadi e. Tinggal di dianya paneleng mah itu siga huruf Z gitunya. Huruf Z tapi
disimpenna di payun, teras dipengkerna aya buntutan sakedik gitu. Tah upami nganggo paneleng a ieu otomatis robah kana e gitu. Saterasna aya panolong ngarubah sora vokal a jadi o. Saminya lambang nama gitu, namun ieu mah disimpen teh di tukangan huruf konsonan aksara Sunda gitu, dipengker disimpena dipengker namun buntutna dipayun gitu. Tah tiasa ngabentenkeun nya upami ieu mah disimpen di payun buntutna dipengker, ieu mah disimpen dipengker buntutna dipayun. Fungsina ngarobah sora a jadi o. Teras pamingkal nambahan aksara iya nya jadi kia cenah. Pangwisad nambahan aksara h kieu. Pamae ngaleungitkeun sora vokal a nu tadina di dieuna kedah aya ka a teh nya, ka jeung a nya kitu. Ka na hungkul berarti make pamae. Pertos biasa mangga urang simak heula video rarangken sajajar. Ayeuna contoh anu rarangken sajajar. Rarangken sajajar. Kumaha cara ngalarapkeun rarangken sajajar dina aksara Sunda? Contoh anu kahiji dina kecap beda. Enak cureknya. Kecap beda asalna dina kecap bada. Naon anu kedah Robi? Ieu tangtosna nya. Urang serat heula aksara Sundana ba da. A ieu robah jadi e kedah nganggo paneleng. Paneleng kumaha rarangkenna? Disimpen di payun namun aya buntutan dipengker. Nah, ieu teh janten kecapna beda gitu. Terus contoh kecap anu kadua. Kecap sado. Sado asal kecapna dina sada. Naon nurubah? Nurubah nyaeta da jadi do. Urang serat heula sada. Da ieu robah jadi o berarti nganggo panolong. Kumaha panolong teh? Disimpen dipengker namun buntutna dipayun gitu. Da ieu upami nganggo panolong Robi jadi do. Enten sado. Kecap anu katilu nyaeta sono. Sono asal kecapna dina kecap sana. Naon nurubah? Nurubahna ieu. Urang serat heula aksara Sundana sa. Nah, nganggo panolong di mana panolong teh? Dipengker disimpenna buntutna dipayun. Dipengker disimpenna buntutna dipayun. Ieu janten sono. Ieu robah jadi o. Contoh kecap anu kaopat, ieu mah nganggo rarangken pamae. Naon rarangken pamae teh? Rarangken anu ngaleungitkeun sora vokal a. Contohna dina kecap sabab. Sabab asalna
dina kecap sababa. Naon anu kedah teu aya? Nu kedah teu aya nyaeta ieu. Urang serat heula aksara Sundana sa ba kahiji ba nu kadua. Hoyong leungit cenah sora a ieuna teh nganggo rarangkeun pamaeh. Nah, janten ieu teh kecap teh tos janten kecap sabab gitu. Salajengna rarangkeun handap. Rarangkeun handap aya 3 rupa. Nyaeta panyuku ngarobah sora a jadi u. Disimpenna pastina oge di handap. Teras panyakra, ieu mah pikeun nambahan aksara ra. Simpenna oge di handap. Panyiku nambahan sora la. Disimpenna oge di handap. Janten rarangkeun ieu teh jumlahna aya sadayana 13 rarangkeun. Mangga ayeuna urang simak deui video ngeunaan rarangkeun handap. Rarangkeun handap. Tangtosna rarangkeun handap ieu disimpenna di handap aksara Sunda. Contona dina kecap guru. Kecap guru asalna tina kecap gara. Naon kinten-kinten nu Robi? Ieu. A Robi jadi u. Kumaha cara ngaharapkeunana? Tulis heula aksara Sunda ga sareng ra. Nganggo panyuku upami hoyong Robi janten u. Disimpen di handap aksara Sunda. Ieu kecap tangtosna Robi jadi kecap guru. Contoh anu kadua. Contoh anu kadua dina kecap cakra. Cakra asal kecapna tina caka. Naon anu Robi? Ieu tangtosna nya ditambihan r gitu. Urang serat heula ka. Kumargi hoyong Robi ka a ieu jadi kra janten nganggo panyakra di handapna. Nah, gitu. Tangtosna ieu Robi kecapna janten cakra. Contoh anu katilu kecap klasik. Kecap klasik asalna tina kecap kasaka. Nu mana nu Robi? Ieu tangtosna. Teras ieu oge. Teras a ieu kedah dileungitkeun. Kumaha carana? Urang serat heula aksara Sundana. Ka sa ka deui. Ka ieu hoyong ditambihan jadi kla. Nganggo rarangkeun panyiku. Disimpenna di handap. Ya. Ka ieu Robi jadi kla. Sa Robi jadi i. Nganggo panghulu. A ieu Robi jadi i, jadi si. Ayeuna ka a. Hoyong ka hungkul cenah. A na dileungitkeun berarti nganggo pamae. Janten kecap ieu teh eta kecap klasik gitu. Salajengna urang bahas ngeunaan angka.
Angka di dieu aya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sareng 0. Tanda baca anu terakhirnya. Tanda anu dipake dina aksara Sunda kabehanana meunang nyokot tina aksara Laten cenah. Saperti koma, titik, titik koma, titik 2, panyeluk, pananya, kekenteng, panyambung jeung sajabana. Contohna aya dina kecap kamana. Kamana? Tah berarti tanda pananya gitu. Hayu nganggo tanda panyeluk. Abdi teh bager nganggo titik gitu. Alhamdulillah pangajaran ngeunaan aksara Sunda parantos urang sakseni sasarengan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.